yustahabu disunahkeun naon ayu doa yen tak disimpen ala qabri luhureun pakuburan naon hasba'u batu laletik wahwa ari hasba teh eta al haso batu karikil asigharu anu laletik lima karena perkara sabako nu geus heula ieu emak. Jadi sunnah nyimpen batu laletik luhureun pakuburan sekitar segede kararieu tah, segede tungtung jempol, segede tungtung curug, batu laletik we pokona mah luhureun pakuburan tah eta teh sunnah. Komo lamun batuna paranti wiridan walah eta mah jadi saksi engke teh di alam barzahna. Wa ayu rosa sareng sunnah deui disiramkeun alai atas ieu kubri naon almau cai lima karena keterangan zakaro nyaritakeun hukana ieu mah sal musanifu musanif. Jadi sunnah deui nyiraman pakuburan ku cai. Caina nya cai herang bae. Malahan mah langkung sae bari nyiraman eta cai teh bari maca doa. Doana mah rek ku bahasa Indonesia, rek ku bahasa Sunda, bahasa naon we. Rek ku bahasa Arab langkung sae. Sapertoskeun doa anu sok dibaca ku para ulama. Nalika keur nyiram pakuburan ku cai teh sok dibaca saqallahu sarahu sobibar rahmati waridwan wa askanahu a'la faradisil jinan. Bari disiramkeun teh saqallahu sarahu sobibar rahmati waridwan wa askanahu a'la faradisil jinan. Saqo muga-muga nyiraman sapa Allah Gusti Allah sarahu kana pakuburanana ieu si jalma sobibar rahmati kalawan siraman rahmat waridwan jeung karidoan waskanahu sareng muga-muga nempatkeun Gusti ka ieu mayit a'la faradisil jinan kana pangluhur-luhurna di surga Firdaus. Aya deui ulama nu doana teh kieu saqallahu sarahu wa baradallahu majja'ahu wa ja'al jannata mathwahu. Saqo muga-muga nyiraman sa Allah Gusti Allah sarahu kana pakuburanana ieu si mayit wa baradallahu majja'ahu sareng muga-muga Allah niiskeun kana tempat kulemna mayit dina jero pakuburan wa ja'ala jannata maswahu sareng muga-muga Gusti ngajadikeun surga sebagai tempatna eta mayit. Bade nu mana bae doana bade ku Arab bade ku Sunda mangga. Bade nu pondok mangga saqallahu sarahu sobibar rahmati waridwan sakitu ge cekap teu naon. Jadi sunnah nyiraman pakuburan ku cai. Bade nyiraman wungkul mangga, bade disarengan sareng doa mangga, doa narek ku bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa naon bae, ngan langkung utami ku bahasa Arab. Salajengna yukrahu dimakruhkeun naon ayu rosa yen tadi siramkeun alai atas ieu kubru naon maul wardi cai bunga. Mun cai bunga, cai kembang diaurkeun kana pakuburan eta hukumna makruh. Saur Imam Mutawali sareng ulama nu sanes. Wa ayyut la bil khulufi salajengna makruh deui ngaolesan pakuburan ku naon wae wawangian li anahu idaatul mali karena dinya teh aya nyia-nyiakeun harta. Ieu pendapat Imam Mutawali sareng ulama anu sanesna. Mugi aya mangfaatna wallahu a'lam bissawab.